tansah dia ajeng aya pikir naon purwa sumping kaya patempatan aya naon Kakang Semar mangga supados dipedar ulah didingding clear genang siloka bejer bea satara basna naon rupa hal cita-cita turu pamaksadana sumping ka dieu nuhun deui gasik ditampi enggak ditanya dewek dina dangsa ayeuna memang saperkara dewek teh sono ka urang sawarga manik loka timbalan katampi Kakang Semar ti eta nu aya patula patalina jeung diri dewek nyaeta ngahaja dewek datang ka dieu teh malahan inung barudak mah teu dibejakeun acan teu dibejaan homo barudak mah timbalan teu dibere apa ngahaja dawuh ngan sacan dewek pok torolong nyarita kauger numutkeun katerangan hade keneh jempe ge ibadah keneh lamun loba omong pipasyaeun timbalan naon sabab dewek lain teu apa kana etika wiwaha urang sawarga tata krama titih rintih jeung nastiti teh masih keneh dipake ku urang sawarga mah anu sakuduna datang ka dieu mah minimal make sepatu make bedahan kameja tah dewek mah bubulucun awak terjadi halangan Kakang Semar heudah-heudah atuh jeung tetuman we asagara retek make baju teh timbalan terjadi halangan rek ngahampura nyakan tenang kantos Kakang Semar kadua dewek anu sakitu lilana di Maracapada cicing di dunya ieu caritaan ieu basa geus kawangku adat kakurungku iga hartina teh ciri sabumi cara sadesa jawata sacarana dadu meh bahasa pilumburan bisi aya bahasa nu teloyog kana hate nu teu merenah kana manah nyentuh kana kolbu menta supaya diubarkeun hampurati kabeh bilai sadaya-daya timbalan sabab naon sabab di dunya mah hirup manusia teh rupa-rupa karakter rupa-rupa pamadegan najan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang sok rupa-rupa timbalan sabab loba jelema aya anu ngomongna kasar bari hatena lemes aya anu ngomongna lemes bari jeung hatena kasar miuni kadongdong di luar lemes jeung di jero remet aya oge nu hatena kasar ngomongna kasar aya oge nu hatena lemes ngomongna lemes timbalan terjadi halangan Kakang Semar Badranaya rek dihampura dihampunten kudu kitu naon sababna sabab si lain teh selaku raja ai satiap raja anu kuduna jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat kudu surti kana suku sabab timbalan dipenta kawijakanana ku dewek dawuh timbalan mangga Kakang Semar Badranaya terjadi halangan Kakang Sabda Palo jadi baik nyarita dewek ieu timbalan sesuai izin tong jadi baheut tong jadi raheut tong jadi kasinggung
tadi ge dewek geus nyaritakeun mimitina ngeunaan ayat leuwih hade jempet ya timbalan komo bari kacuna jadi belik mah teu sudi aing mah timbalan mangga bebas kieu ye beda teman aduh alejek ya ada yang kemajuan gini lampu nepi ka harurung harerang kieu jang PJU teh timbalan kebon rambutan bari ke beaknya timbalan dijadikeun wangunan kaula di mana digantikeunana teu aya kaula nu ndasee siap kieu ye ngaran dewek Semar singkatan tina sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade gorengna alam anu malahan mah ratusan tahun dewek kumelendang di alam dunya timimiti dewek gubrang seseranganan nepi ka reuaina manusia nu kasaksi nu katingali nu kadeuleu jeung sajabana sok sarua sistem sok sarua dabongan cekat terangan dunya teh tempat riweuh dunya teh tempat rambalan ayeuna nu kasaksi ku dewek dimimiti baheula nepi ka ayeuna mah eta mah jauh teuing meureun urang heureutkeun we nyaeta di negara Astina timbalan anu dicicingan ku dewek nganjreg di eta patempatan anu sakitu lilana karasa pait peuheur lara balangsakna komo bari jeung dewek cicing di jelema sangsara heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya dahar oge korek beda meureun jeung ieu sagala nyampak rajin rek dahar oge pasti dites heula can ngasaan sia nepi ka ngadenge token listrik di sana gacan aing mah minang ngajedut teh kana hulu teh timbalan leres atong seuri sia oh sae mangga cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan anu sagala hayang anu teka sorang teh pasti ku dewek teh pasti kepikiran wae ngan dewek mah geus bisa misahkeun mana kabutuhan mana kahayang tapi amun ningang ti barudak mah beda deui timbalan ya dawu ngeunaan pribadi ieu mah timbalan tangeunaan dunya gara cek dewek tadi geus nyaritakeun ieu zaman pada beda sabab anu ngajabanan ge beda ngan sistem sarua naon sistem anu sarua teh ti baheula nepi ka ayeuna ruksak makeun katerangan ku leungeun-leungeunna jelema ku pola manusia timbalan tapi bagi dia bagi karasa jeung bagi kapikir naha manusia menikah asa bagi kademes hirupna teh asa sarakah asa hayang nangeuy gunung ku sorangan anu tungtungna teu malire kanu liar iya anu dicadakeun ku dewek teh nyata penyakit nu dilaluhur penyakit pamimpin timbalan tasaeutik jelema nu hayang karep jadi pamimpin jadi pajabat bari jeung kaayaanana make tutunggangan golongan tutunggangan partai maksudna mah pikeun jadi medium pikeun jadi mediatorna masyarakat
sangkan bisa nepikeun amanah rahayat anu nyebar ka handap maksudna timbalan pangkinitan kitu saacan jadi kadang-kadang loba di mana geus jadi teh kadang-kadang poho karena pangkinitan mimitina poho karena setar da geuning kitu urusan dunya setiap jelema anu geus kalimpudan kudunya kalimpudan ku harta banda nepi ka tega ngademes kamulian anu tungtungna rahayat nu jadi korban loba nu kieu ya bukti-buktina anu teu bukti janji anu teu bukti carita anu sulayat tina cacaritaanana loba saur tanpa bukur loba nyarita tanpa kenyataan tecara memeh terjadi daek apruk-aprukan kaunggah kampung tecara memeh terjadi daek aprak-aprakan kaunggah pada tebar pesona baligo pagede-gede muruluk janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ge weh dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingan jara di bangsa di garo timbalan malah ia penyakit seperti kitu teh itu nerekap ke handapna urusan di dunia urusan di negara teu beres-beres rek teu beres kumaha nu mariksa garong nu dipariksa bangsa teriak maling tungtungna maling teriak bangsa ngabalukarkeun nyaeta rasa keterpercayaan anak masyarakat ka pamimpinna oge da hare-hare anu tungtungna rahayat dititah gotong royong ti popolotot dititah kerja bakti pating nyelengir bantuan ti luhur parontok-rontok pahayang-hayang ia di luhur geus hancur di handap nerekap ka handap anu tungtungna deng-deng punya timbalan alak barudak nepi ka kieu kumaha regenerasi kahareupna dina mangsa nyorang alam era kahareupna budaya laleungitan nete tarajen ninca kamalan teh jiga dewek cicing di gang aya nu ngaliwat suga nyebut punten awang ngadupak we kana cukang irung teh timbalan akhlak barudak nepi ka kitu muarek nyumputkeun batur ieu mah seperti anak dewek si cepot bangorna leuwih ti biasa pagaweanana ayeuna naon cing cinukduk nyawa HP main slot dawuh timbalan teu kaur boga gaji didepokeun tekor boga paleleuwih leung lamun sok ngawede mah hah? Can si gareng unjang minjem wae ke Bang Emok. Buat ketempuhan namanya. Ya penyakit loba ya di kampung di kota kararitu ya. Tah dewek rek nanya kasih lain salaku raja Triloka. Tri hartina tilu loka alam. Hiji alam maya pada alam syawarga manik loka, kedua alam madya pada alam kajinan, katilu alam marca pada alam dunya. Kabeh aya dina kungkungan leungeun ilaing yang otipati jagat nata. Nanya kasih laing teu hayang ngarobah
sifat-sifat jelema tina lakon hirupna anu salah kanu jadi bener kaweur hatena ku kasauran Ki Semar badanaya istuning tepuguh dedengean nanging kunirasan makaten pengantikanipun Kakang Panji Narada adil geningan urang teh dipenta pertanggungjawaban mangga bobot pangayon timbang taraju abut enteng aya di salira panjenengan nyangakeun salira weduk aya di ratu aya di mena Tenang. sok jawab pusling Sobi. jadi patarosan nembe teh kumaha silaingna teu hayang ngarubah jelema akhlakna Sina hijrah tinu salah kalau bener hiji we eta itu iya nanging mudah-mudahan ulah janten rengating penggali salira di mana kaula ngawalon naon rupaha kapalai salira utawi dina patarosan nume upami kaula dipiwarang ku kitu asa dibentar gelap tengah poe ereng ku kasauran kitu nah kumahanya salira uninga kaula boga bapa boga indung nyaha pan sarua sagetih jeung dewe lamun jelema atawa mun makhluk boga indung boga bapa naon ngaranna naon nya makhluk disebatna ai makhluk teh aya langsung atawa aya nu ngajadikeun nya aya nu ngajadikeun tah eta kan eta kumaha maksudna teh teu ngarti aing mah nu kagungan urang dayana nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina ngaliwatan ayatna dina unggalna teh nyata parantos netelakeun yen pangeran nuarek ngarubah hiji kaum sehingga eta kaum teh kudu bisa ngarubah dirina sewang-sewang ayeuna Kakang Semar neken ka kaula sangkan bisa ngarubah sifatna makhluk tina laku lampah goreng kanu jadi hade nah ieu teh teu gencang kana ayat-ayat pangeran wae muarek ngarubah numatak aya kecap yen pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka sakumna makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran jang naon ayana sawarga jang naon ayana neraka pangbibita jeung panyingseunan lamun manusia masih keneh kudu dititah wae ku kaula bari jeung kaula oge piheung teuing bener dina lakon hirup sapopoena bagalih ku salira Ya, kumaha wae. oh nya euy Ya, namanya kae leres henteu heuh aing salah ngomong teh tah nu mawi upami bade orasi itu ieu ulah dibarengan ku nafsu angin kedah ilmu Kakang Semar uluh oh joy naon sia seuri jeung seurikeun seuri bisi jeung seurikeun ku aing sabab lamun jeung seurikeun mah ya semu ngaledek teh ka aing seuri kaula kahartos ku salira heuh kaharti ku dewe kadua na patarosan teh na teu hayang numpes kejahatan di alam dunya tah eta ge sami ngarumpa kodrat rodat di pangeran pangna ngarumpa kodrat teh yen pangeran geus ngajadikeun antara bener jeung salah awewe jeung lalaki papasangan ayeuna lamun Kakang Semar oh bener teh pasti meureun bakal nyorang salah heula nyaho salah jeung bener teh nyata ngaliwatan aturan ayeuna Kakang Semar kedah neken ka kaula pikeun ngaleungitkeun
kajahatan di alam dunia Pangeran geus ngajadikeun sarua we jeung kaula teh kedah ngarompak kodrat keneh ngamuing oh nya euy duh era aing geus ya Alah, ini. Aku bujang gua. alah ambura euy ambak tadi teh teh ambak naon pangna ambak eta budak kaganggu we kana hate minta duit jang men salot teh kurang ajar eta jadi datang ka dieu teh ngarumasakeun mawa ka jengkel hate aing teh Rurumat hate. da upami sumping ka dieu pan ieu teh sawarga manikloka hiji tempat kasucian ngeunaan ciri silib sinirna upami sumping jadi barengan ku nafsu atuh salira teh salah tempat muarek ngahiji antara bersih jeung suci Kakang Semar tapi dewek rek nanya ka si laing nya salila si laing jadi raja Triloka pikeun kajahatan ieu mah da meureun aya gawena tah gawe kaula mah nyata memperkecil ruang lingkup kejahatan ngaletikan nya aya teu gawena upami ngudag kana gawe Kakang Panji kaulan bade ku Kakang tarbi kaula saena mah langsung ku manahna langsung ku salira upami nyug curug kapungkur ieu zaman Mahabharata ti kapungkur ti zaman Ramayana aya hiji raja negara anu kakasihna teh Prabu Rahwana hiji raja sakti mandraguna puncul hingga papa pilih tanding sudah lawan eta teh ulon-ulona kejahatan dina mangsa kaula ngaletikeun memperkecil ruang lingkup kejahatan harita kaula nurunkeun Batara Wisnu turun kadunya ngagelar jadi hiji manusia kakasihna teh mimitina teh Arjuna Sasrabahu nepi ka Rahwana tunuk taluk sieun ku Arjuna Sasrabahu rengse kajahatan nyirangan Arjuna Sasrabahu mukswa dicokot deui Batara Wisnu ka sawarga kulantaran ngadenge Arjuna Sasrabahu parantos mati Rahwana teh kanceuh deui penyakitna ngeunaan dorakana sarakah jeung sajabana boga rasa ieu aing uyah kidul tungtungna sakarap ingsun dina mangsa hirupna tuluy kaula harita ngirimkeun deui Batara Wisnu nyaeta ngaliwatan hiji manusia anu kakasihna teh Batara Rama nepi ka harita Rahwana neunggar cadas maling garwana Batara Rama anu tungtungna dulur lapur pamili leungit baraya beak kualatan karepna sorangan anu maling pamajikan batur malahan dugi ka ayeuna teh keur dicekal kupun anak Ki Anoman Perbancana Suta diasupkeun kana hiji cupu tah eta mah kasaksi ku dewe kasaksi tah ayeuna zaman Mahabharata nya nah geus aya nurunkeun Wisnu upami Wisnu mah parantos turun dina mangsa harita keneh oge zaman ayeuna aya kasaha turunna ka Kades Usnari sanes kasaha nyaeta ka urang Mandura Harja putrana Prabu Basudewa anu kakasihna teh Raden Narayana nu kiwari keur nyupri pangarti neangan pangabisa Tatapabrata di utarayana Gopa keur tatamba ilmu karasipat manaba jadi can aya gawe teu acan datangna dewa turunna dewa dimutasikeunna dewa gawe kamar sapada teh kudu ngaliwatan rahim
ibu sarua sajajar kudu gubrak geula ka alam dunya ngaliwatan rahim ibu. Tak kieu we atuh. Nah, ieu mah tadi ngeunaan negara astina. Dewek rek menta proyek kasih lain. Nah, tung karena proyek gitu. Ongkoh nyerekan tapi minta proyek. Minta job. Cicing selain mau ngerti siapa? Dewek rek minta proyek ya. Proyek kumaha. Di negara astina. Dewek cicing jadinya ngadunungan teh ka Pandu Dewanata Raja Astina. Iya. Hari mimitik sajarahna Kresna Dwipayana rengser ka Prabon turun tina tahta kerajaan ngabegawan gelarna teh abiasa. Nya boga anak tilu hiji Dastarata kadua Pandu Dewanata katilu Yamawidura. Mangsa lengser ka Prabon anu sakuduna nuruskeun tapak lacak jadi raja teh kedah nama nyata anak panggedena ngan syarat sehat jasmanina sehat rohanina di malam ngan kulan dan anak nu kahiji Dastarata mah nyata tuna netra olong otot dibikeun we ka anak anu kadua nyaeta Pandu Dewanata. Dipimpin caritana ku Pandu Dewanata. Dastarata gede, Pandu Dewanata gede, kabeh geus pada kawin. Ari Pandu Dewanata mah boga anak teh Pandawa, jelema 5 lelaki wungkul. Nya. Di 2 bibit di Dewi Kunti Nalibrata jeung Dewi Madrid nya ta aya Dastarata mah lanceukna anu tunanetra anakna teh Kurawa jumlahna teh 100 cacak lolong teh cacak diayam laras Merendah gawe keneundeui meureun gawe pamajikan. Meureun teh. 100 anakna teh. 2 turunan di hiji negara. Pandu Dewanata ayeuna parantos maot anu sakuduna rek dititipkeun dibikeun tahta kerajaan teh ka anakna panggedena nyaeta Sami Aji atawa Yudhistira. Ngan kulantaran can sawawa eta budak dititipkeun weh ti uwana. Tah di dieu politik main. Anu sakuduna Pandu Dewanata masahkeun ka anakna dititipkeun ka uwana bari mere surat. Suratna teh sia pikeun pemasrahan tahta kerajaan dititipkeun ka uwana ngan dina waktu ayeuna eta surat teh leungit. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana disumput genting dibeak teuing diduruk ti kumaha daya kejadian gedung arsip teh kaduruk nya dewek mengudek mah disinyalir itu pasti aya ngahaja ieu pikeun ngaleungitkeun bukti anu otentik nya politik datang teh di Plaza Jenar nyata dipimpin ku Pati Sangkuning sabab lanceukna teh dikawin ku Raja Dastarata di malam nyata lanceukna teh Dewi Gandari di malam diisman budak teh Kurawa teh dihasur sangkan geuleuh ka Pandawa dileleutik nepi dikakaya dikaniaya saha teh Pandawa ku Kurawa sangsara teh budak bari jeung eta teh bakal calon pamimpin duanana oge kahareupna
timbalan generasi penerus anu sakuduna kudu bisa ngejawab tantangan anu bakal datang tapi bujeng-bujeng rek ngajawab kalah kaki kitu silih ala pati silih ala nyawa timbalan dewek rek nyieun proyek menta proyek kasih lain dewek rek hayang natar hiji jelema anu ieu jelema teh sing jadi contoh pikeun calon raja-raja mulia nyaeta hayang nyitak jelema pi satria pininggiteun pi satria pininggiteun eta teh palasipah urang nyaeta satria pininggit anu geus kapingit hatena dina dasar syirik pidik jaya kaniaya iren panasen rupak rumpak ngupar simat ujug ria takaburnya cimaki tah lamun geus kapingit eta hatena bakal mampu nyaeta nyekal tahta kerajaan tur tak bakal leuwih prioritaskeun karahayatna timbalan di antara dua eta teh dewek terek muji mana jelema anu pisatria pininggiteun teh carana dewek rek jadi raja kerajaan sawarga lain ieu mah raja sementara di negara astina teh belah kulona aya hiji wilayah tanah kosong tah kusilaing nyata pangbangunkeun hiji karaton nu gede teh nu agreg sagala nyampa fasilitas itu ieu dewek teh seolah-olah rek ngajeun huru-hara ngajeun nagara di jero nagara timbalan rek ngariweuhkeun sanggup mah upami ngawangun mah bakal lami kumaha upami teh kieu naon apan Wisnu teh keur dimutasikeun nya karaton utara sagara teh kosong kurang alikeun we samantawis mah tah geuning heueuh alus kitu atuh gancang waktuna kitu mah sawios kitu sok tapi jeung fasilitasna ulah molompong deui atuh sia teh sakalian jeung gamelanana teras atuh sembako-sembakona dewek rek ngirut sangkan masyarakat di negara aslinya teh perkelobaan nusaksara nya rek diwowoy ku dewek teh sina pindah jadi KTP-na urang negara dewek badegana santanana dupi tim kesenian dewek barek nyokot di kaliang sana ari tim kesenian mah daya sanggar tari jadinya teh seniman ge loba di kaliang sana teh nya sareng dokumentasina sagilek pro nu kaungan Bapak Dahlan nya ngan jeung tutuangeunana urang nyandak we di saung ambu heueuh halus Abah Didi di saung ambu nya heueuh halus eta oge tah si lain narada wayana ieu jeung dewek naon wayana si lain baturan dewek jadi raja si lain jadi patih ai kaula mah kumaha ieu wae adi wae kumaha di mangga teh teuing izin ti kaula izinan euy da tong dikoretkeun sia da ieu mah jang berjuang tong kitu kedulur teh sia seuing sae mah tah kitu oge dewek teh rek masrahkeun naon hiji pusaka layang jamu sekali musada nya
kurang pakai lambang kagungan negara engke jaga jelema-jelema anu geus katatara hatena ku dewe. Sangkan ieu teh sing jadi enteung tur bacaeun keur maranehna engke dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah negara. Mangga tibatan dicecekel ku dewek moal jadi manfaat moal jadi barokah bener imbalan Ridho Siling nya mangga wae barang nege aya di salira kitu mah tak kitu euy kumaha atuh upami tea utara segara ayeuna bade dialihkeun salira mah urang waplingkung we jeung kaula nah aya naon kitu jadi tutuangan palai naon mangga nyampak anu balik euy kana dahar atuh harita tuh dewek lapar bener ya heueuh ieu masli ieu mah sae mangga ngiring da geuning bisa teu pindahkeunana dina mangsa peuting engke pindahkeunana heueuh tiasa malihan bakal sakedet netra ngalih nanti ieu sawarga manikloka bakal ngalih nyata ka nagara astina paliti mana di kulon mangga biasa omat jeung badegana omat jeung sembakona menta duit we gotongan-gotongan itu ieu kumplitan le minta babu deui hah timbalan kasenian itu ieu tatabuhan mangga layung omat cokot sae mangga omat teh sae sadaya-daya Kakang Panji kaulan adi geura saurkeun ka sajumlah dewa-dewa sangkan gotong royong gawe bareng pikeun mindahkeun ieu utara segara ngalih ka karaton nagara asina paliti kulon sae mah para dewa-dewa pancen ti hyang otipati jagatnata supados ngalihkeun karaton utara segara dipindahkeun ka di negara astina paliti kulon di tapal watas inge mangga parantos abi geus parantos tah bisa kitu ku duit mah euy aing mah hese deui tong mujeng hingga nita RW aing mah anak sorangan hese dititah kitu kedulna anu ngalaw dewek iya kades gigi ngan teu boga kantor heeh sae mah tah kitu we di mana dahar teh kurang pada we mangga payunan we ka saya kitu sambil ngantos dialihkeunana